Panci, cuma maneh anu bisa ngartikeun perasaan urang, cuma maneh anu bisa ngartikeun keayaan urang. Buktina maneh bisa jadi pangganti helm di saat helm urang katinggalin di toko helm, jeung dia masih di kardusan di ku tukang helmna. Tuluy maneh bisa jadi pengganti gayung, paranti nyibuk cai eukeur urang cewok saenggeus ngising. Da maneh nyaho, da gayung urang geus diurup jeung minyak ka tukang rongsokan, minyakna minyak jalanta deui, nguruta si Abdul. Hatur nuhun atuh Panci, maneh selalu ngartikeun perasaan urang, maneh selalu ngartikeun keayaan urang. Berkat maneh hirup urang jadi leuwih berwarna jeung bahagia.